Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Huru-hara Cinta Sunia. Dibaca sagemblengna tina roman fiksi sajarah karya Aan Merdeka Permana dina tahun 1688. Gunung Salak Bitu sanaya anu satadina rek ninggalkeun lembur Bantar Jatigirang kapaksa balik deui hariwang ku nasib Nyi Sunia. Kasampak lembur geus ancur ku hujan batu tur pangeusina loba nu perlaya. Nyi Rodiah salamet tapi Nyi Sunia teu kapanggih laratanana. Kasugiri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Wilujeng ngadangukeun waluya dongeng Sunda. Diinget tandai ku Nyi Rodiah ngeunaan ke jurang rong, hate sanaya geus nyel-nyelandai sabal jeung geuleuh kaeta mangkeluk. Malah anu tadina geus cengkat nuyun Nyi Rodiah teh sanaya mah make ngajanteng heula. Ku keheul-keheulna ka ke jurang rong teu karasa leungeunna nyakal pageuh kana leungeun Nyi Rodiah, nepi ka Nyi Rodiah muringis nyerieun ka Sugri. Ari geus sadar mah sanaya oge reuwas sorangan. Eueuh, hampura amang Nyai. Omong sanaya bari ngalesotkeun cekelanana. Ditempas ku Nyi Rodiah. Malah Nyai nu kudu dihampura ku amang mah. Omongna bari malik ngajewang leungeun sanaya terus dikekeuweuk deui. Ceuk Rodiah deui bari ngajakan leumpang. Ku ayana kajadian tug mibakap kami. Sapangeus si lembur jadi diri riweuh. Malah ka amang oge jadi ngadorakakeun cenah. Nah maka ngadorakakeun sagala omong sanaya keru. Sabab ku ayana ieu kajadian amang jadi receb ku batur, nya jadi ceceb ka batur. Padahal cek amang keneh urang teh ulah sok mikangewa ka papada manusa. Sabab sagoreng-goreng nepolah manusa sanajan saeutik oge cenah aya we ari hadena mah. Kapan geuning cek amang teh urang tengetan we nu hadena wungkul. Ceuk Nyi Rodiah mulangkeun papatah sanaya anu kungsi dibikeun ka manehna sawatara waktu ka tukang. Eta papatah teh kadengena mani nyentuh kana hate sanaya. Atuh anu karasa mah omongan Nyi Rodiah bieu teh lain mulangkeun papatah tapi nyokelan kasalahan sanaya. Nah atuhnya ari tacan sanggup ngayonan hirup mah make jeung kumawani mere papatah hirup ka batur. Hampura Nyai. Kami teh geus kumawani mere papatah padahal kami sorangan tacan sanggup ngayonan nafsu nu aya dina diri. Ceuk sanaya dina jero hatena. Nyi Rodiah nuyun sanaya leumpang ninggalkeun lawang guha. Keun bae amang. Eta jalma jahat teh montong diudag-udag. Soko mau makerek di arah-arah nyawana mah. Sabab dina manehna paeh oge ari kanyaah kami mah moal balik deui kawas mimiti. Nya maksud teh kaayaan kami mah moal balik deui kawas mimiti. Nyi Rodiah manisigan nu sadrah jeung tumarima kana kadar. Tapi beuki ningali Nyi Rodiah sadrah ngadoan beuki kasiksa hate sanaya teh. Rodiah, hampura kami, hampura, omong sanaya di jero hatena. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang. Ana datang ka lembur maranehna teh dipapa ku paneuteub anu rupa-rupa ti urang lembur. Utamana mah ka Nyi Rodiah tetepna teh beda ti Sasari.
anu tuh genah ku eta titip teh ukur sanaya manehna mah geus mihilaan ngajudi tangtu urang lembur teh cenah hate-hate namanya campah ajen diri Nyi Rodiah sabab kahormatanana geus leungit ku kajahatan Ki Jurangrong. Manggeus atuh montong narili bae ka dieu. Nah aneh kitu. Ceuk sanaya ngagelendeng kanu keur jongjon nareuteub. Ada geus digelendang kitu mah jalma-jalma teh ting pelengos. Anjog katepas imahna katingali ke Oja keur ngabarung sinang siga nu jalarawuh paneneungan. Sup sanaya kapatengahan Nyi Sunia keur cinunun hareupeun hawu. Katingali namah keur ngasur-ngasur suluh tapi eta hawu teu eueuh sineuan tiis combrek. Ningali keayaan kitu Nyi Rodiah nyampeurkeun indungna geus kitu brek emok tukangeunana bari nangkep tonggong Nyi Sunia. Ditangkep ku Nyi Rodiah teu karasa punduk Nyi Sunia unggut-unggutan. Malah teu kungsi dilaka denge sumegrukna Nyi Sunia. Menggeus ambu montong jadi pikiran. Montong jadi pikiran, omong Nyi Rodiah ngalalemu indungna. Dilalemu kuno jadi anak teh Nyi Sunia mah lain repeh tapi ngadon beuki kanceuh. Cerikna beuki narikan jeung beuki kanyanyerian. Puguh matak nyeri atuh manehna teh keur nalangsa ku nasib anak. Tapi anu nu jadi anak bersakitu tegerna malah kalu malik mapagahan manehna. Nyi Sunia lalaunan malik nitip ka Nyi Rodiah geus kitu mah ngan gabrug we nangkep anakna mani pageuh pisan. Atuh dua anana silih tangkep silih galentor bali jeung Reumbai Cimata. Sanggeus rada lila ting aring hak torojol Ki Oja. Ari siap bat laleweh bae. Didenge-denge diisuk keneh teh. Sunia ngejo sia. Eta si jangjang edan teh ti kamari teu kararabana naon pisan. Omong Ki Oja gagelendeng rumeh. Ngadedengekeun bae nu ceurik tapi bari tina panonna teh nya bari tina panonna anu kences teh ting barabae cai panon. Sanaya oge milu nyarita. Geus. Teuing kasaha nyebut geus teh. Tembalan ku Nyi Sunia teh bari masih keneh ngingsreuk. Geus naon? Pokna jemedud jeung teu genah sorana teh. Sanaya baluar balieur. Maksud kami mah nyarita ka Ki Oja. Manggeus teh kudu nitah ngejo ka sia Sunia. Cenah malibirkeun pamaksudan anu sabenerna. Cek Nyi Sunia panasaran. Bisi wae amang teh nitah nyarek kami yang cerikan Nyi Rodiah. Ieu dengekeun. Anu ngarasa kasiksa dina ngalaman kejadian sarupa kieu mah da ukur awewe. Awewe mah dina bener laki rabi oge nasibna teh ukur dipulung jeung dipicieun. Mun keur hayang diudag-udag, mun geus bosen ditoker. Atuh angot mun numbuk di lalaki jahat jeung cunihin. Ajen diri awewe teh dicacampah dirurujit sarupa kitu. Ceuk Nyi Sunia nyarekan kasanaya manilak-lak dasar. Ari nu dicarekan ukur ngeluk we da teu bisa kumahanya kudu nyarita. Ongkoh ayeuna mah Nyi Sunia na oge lain keur ambek ka Ki Jurangrong, tapi kasakumna lalaki bangunna teh. Nyi Rodiah ngusapan tonggong indungna bari angger ngalalemu. Manggeus ambu. Si amang mah henteu boga dosa. Montong dicarekan kitu. Omong Nyi Rodiah bari ngiceupan sanaya supaya ngarti yen sabenerna mah lain sanaya nu keur dilaknat teh. Tapi ari Nyi Sunia mah angger bae ngebangingik kanyanyerian bari sugutna terus ngebamblam nyarekan polah lalaki. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Napikeun kapeuting datang deui Nyi Sunia mah angger we dikungkung ku kasedih. Malah ayeuna mah teu daek kaluar gawena teh numpi we di enggon. Nyi Rodiah oge geus numpi di kamarna teu kecet-kecet teuing keur ngahulang ngararasakeun kasedihna teuing keur sare dumeh cape lantaran tas ngalaman kajadian nu matak muringkak bulu punduk. Anu eces mah peuting ieu teh teuing ku jempling langit lenglang tapi meredong poek sabab kebenaran keur eueuh bulan. Ukur cahaya bentang bae anu sakamampuna nyaangan jagat. Peuting anu jempling teh beuki karasa mawa kasedih hate sanaya, sedih ku itu sedih ku ieu. Sedih yen horang nepi ka danget kiwari nasibna ngagantung teu puguh. Sedih ningali kahirupan Nyi Sunia sakulawarga anu salawasna
kabirengeuh ukur dikungkung ku kabingung. Sanaya teh keur bingung sabab tug kadanget kiwari gawena teh ngan susulumputan bae teu wani nambrakeun diri saha sabenerna. Geus mang bulan-bulan cicing di lembur manehna keukeuh teu wani nerangkeun saha manehna sabenerna. Ki Oja jeung Nyi Sunia mah geus sababaraha kali ngocal-ngocal malar sanaya daek ngariwayatkeun dirina. Tapi ukur dipegat ku ucapan-ucapan sanaya anu bisa jadi sabenerna mah matak tepi kahartieun keur anu tumanya. Ceuk Ki Oja harita, "Suja, ayeuna teh zaman teu aman, loba jalma malih warni minda rupa. Puguh-puguh mah jahat pura-pura bener. Puguh-puguh rek nyelakakeun pura-pura rek nulungan. Ari keur kami mah kaayaan sia teh teu jadi pikiran. Rek beureum rek hideung rek teh teuing kumaha sia. Keur mah batin kami teh geus bisa nangenan saha ari sia. Tapi sejen deui si Sunia mah. Ku kami karasa si Sunia teh geus halap-hap ku kanyaah hiji lalaki. Manehna teh geus miharep lalaki anu bisa nang tayungan hirupna, anu bisa jadi tulang tonggong gaganti bapa si Rodia. Sabaraha kali dihelaran ku nu sejen manehna mah henteu keler-keler hayang ngaladenan. Tapi sejen deui geuning ari ku sia mah sigana lamun dina hiji waktu sia ngalamar nepikeun ka pamaksudan anu saestuna. Manehna teh moal hesenya nampa. Ngan meureun mati-mati dipihukum ku sia oge. Si Sunia teh kudu nyaho ka sia. Bet asa mustahil atuh manya aya pamajikan teu apal kanu jadi salaki. Cek cohagna mah si Sunia teh hayang nyaho saha ari sia teh. Nu ti mana jeung turunan saha. Kapan are dina palebah dinya mah montong kangaranan ka manusa. Dalah kasatoge urang teh sok hayang nyaho. Sanaya teh kacida bingungeunana waktu ditalek sarupa kitu mah. Geus teu bisa dipungkir deui yen Nyi Sunia sakulawarga teh geus nyaa nampa manehna cicing di eta imah. Angot geuning ari Nyi Rodiah mah meuni sakitu ambona ka manehna teh. Kanyaah kasanaya teh geus bisa ngelehkeun kanyaahna kanu jadi indung. Mun sakalieu Nyi Rodiah boga dahareun anu mimiti dipika inget ku sanaya teh, nya anu mimiti dipika inget teh sanaya lain indungna. Anu mimiti dipainget teh mun aya rejeki sautak saeutik paribasa keur si amang, paribasa keur si amang. Sakapeung mah Nyi Sunia teh make sok keheuleun jeung satengah timburuan sabab kanyaah anakna siga anu geus pindah ka sanaya. Ceuk sanaya dina jero hatena, nya bener. Sadarea oge geus nyaaheun ka aing. Tapi kitu sote bane bae nyaahna ukur ka si amang. Coba mun dina hiji waktu maranehna nyaho yen aing teh sabenerna mah sanaya teh. Si jalma hianat teh. Si tukang agadabah teh, cing, nah maranehna bakal angger daek narima aing. Nah maranehna bakal angger ngajenan jeung merlukeun aing supaya jadi panyalindung hirup maranehna. Pokna diuk dina Bang Barung bari dibaturan ku sora cicir teh sanaya mah ukur bating haruk bae. Ayeuna hirup teh kagencet ku dua masalah. Kacinta jeung kaciceup. Jalmana eta-eta keneh tapi pangajen batur bisa robah sapisan lamun nyaho saha manehna anu sabenerna mah. Atawa nah mending lalahan bae kitu aing teh balaka ka sararea. Omongna jero hate. Jung sanaya nangtung pikiranna angger pabaliut angger marojengja. Saeutik oge hatena ngarasa teludeung mun kudu balaka teh. Urang dieu kabeh oge cecebeun pisan kangaran sanaya teh sabab dianggapna salian ti geus nyieun hianat ka bangsa. Oge geus ngaruksak ajen-ajen hirupna urang lembur. Kapan di dieu mah geus ibur beja yen Sunjaya teh pahlawan. Anu geus bisa ngusir sanaya nu rek niat culika kana kahormatan Nyi Sunia. Geus kitu sanaya teh jadi mata-mata kumpeni. Malah mah Sunjaya oge cenah dipaehan ku sanaya nepikeun ka Nyi Sunia anu jadi pamajikan Sunjaya teh leungiteun kabagjaan hirupna.
Dongeng sarupa kitu teh mani harus ditabeuh di ieu lembur nepikeun ka sakumna urang lembur teh percayaeun boh Nyi Sunia boh Nyi Rodiah kacida ceceubna ka manusa nu nelahna sanaya teh. Omong sanaya dina jero hatena, ku ayana beja-beja goreng ngeunaan diri aing. Mustahil Nyi Sunia make daek narima aing mun aing balak ka manehna teh, cenah. Atuh sanggeus mikir kitu teh pikiran sanaya beuki tambah juot bae. Pikeun ngenteng-ngenteng kajuatan hatena jung sanaya ninggalkeun golodog anu dijugjug teh tayalian iwal ti guha walirang teh. Inget kana guha walirang jadi ras inget deui ka Nyi Rodiah. Teuing kumaha sanaya bet ngarasa era ku eta budak parawan teh. Sanaya inget deui kana ucapan Nyi Rodiah cenah. Keun bae amang ulah maksakeun nyusul-nyusul jalma jahat teh. Sabab bina kaalapatina oge geus moal bisa ngarobah nasib nyai. Ongkoh cek amang oge urang teh ulah mika ciceup ka sasama manusia. Sabab sagoreng-gorengna manusia tetep bakal kapanggih nu alusna. Bener eta papagah ti manehna ka Nyi Rodiah. Tapi ari geus disanghareupeun kana masalah anu ayeuna keur dialaman pisan mah sanaya oge henteu bisa majar kumaha. Ayeuna kakara-karasaeun pisan yen mungguhing manusia mah di mana-mana oge sok boga sifat nafsu anu ngarasa diri teh bener tur wanter nya campah batur anu ceuk urang masalah. Sanaya oge tetep manusia biasa, hartina manusia anu kakeunaan ku unsur nafsu teh. Ningali Nyi Rodiah diruda paksa nepikeun ka kahormatanna diruksak deungeun teh. Anu nyangkaruk dina utek sanaya lain urusan bener jeung salah. Tapi urusan kacecep jeung bela pati hayang nulungan nasib Nyi Rodiah. Ari nu disebut nulungan teh nyaeta rek ngarah-ngarah nyawa jalma nu geus jahat ka Nyi Rodiah teh. Disangkana saumpama eta jalma jahat teh bisa dipaehan sanaya pasti sanggup nulungan Nyi Rodiah. Padahal buktina mah geuning henteu sakumaha ceuk omongan Nyi Rodiah. Masing eta jalma jahat geus bisa diperenan nyawana oge da anger we moal rek ngarobah kaayaan Nyi Rodiah. Bener pisan anu dicaritakeun ku si Rodiah teh. Lamun mah aing rek melaan manehna, lain ku cara nyusul-nyusul musuh, tapi kudu ku tarekah anu sakirana kahormatan Nyi Rodiah balik deui. Omongna dina jero hatena. Atuh ari geus inget kapal lebah dinya mah sanaya teh leumpang ngarandeg deui. Anu tadina rek murugu hawalirang teh jadi henteu tulus. Tungtung namah gila balik deui ka imah. Ari datang ka golodog geus ditungguan ku Nyi Sunia anu keur cunggelik dinu tepas. Sanaya tumanya bari semureuwas. Sunia, geuning sia tacan hees. Omongna neuteub seukeut ka Nyi Sunia anu keur sarua neuteub manehna. Sunia henteu langsung ngejawab da buukna mah ngadon malik tumanya. Maksud teh da buktina mah ngadon malik tumanya. Ari amang tas teh mana atuh cenah. Sanaya henteu ka ngajawab geuk bae manehna mah diuk digigireun Nyi Sunia. Amang, mun bisa masih teh ulah nyar-nyar pihariwangan. Saban amang liar ti peuting hate kami mah saban gegebegan. Sieun kitu sieun kieu. Ayeuna kami teh keur tunggara ku musibah nu kaalaman ku si Rodiah. Atuh ieu katunggara teh ulah ditambahan deui ku mikiranan amang jauh ti imah. Ceuk Nyi Sunia manidaria nyaritana teh. Ngadenge eta caritaan sanaya teu kendat-kendat neuteub Nyi Sunia. Ngaliwatan cahaya lantera nu digantungkeun di tepas sanajan remeng-remeng tapi katingali. Beungeut Nyi Sunia teh sanajan masih keneh geulis tapi cahayana teu katingali. Sanaya nyaho beungeut Nyi Sunia pinuh ku meleuk-meuk teh ku sabab loba teuing dibere cobaan anu berat. Sunia, ari sia sok ngarasa melang mun kami eueuh ti imah teh. Omong sanaya teh karasa nyekelan pepeuteyan Nyi Sunia. Susah awewe mah balaka urusan eusi hate teh. Sabab kuduna mah lalaki anu surti. Ceuk Nyi Sunia bari ngajanggilak nukangan. Hampura Sunia. Amang teh bodoh, tembal sanaya samar pola.
Ari geus cacarita kitu mah ngan beb bae duanana jarempe sanaya jadi eueuh pi omongeun atuh Nyi Sunia oge ukur nunggu-nunggu naon anu bakal diomongkeun ku sanaya. Ceuk sanaya sanggeus rada lila ngahulang. Ayeuna mah urang mikirana nasib Nyi Rodiah we. Cenah ngalieuk ka Nyi Sunia. Nyi Sunia oge ngalieuk bari semu kerung. Maksud teh urang nyaritakeun nasib eta budak mangsa kahareupna. Omong sanaya deui bisi Nyi Sunia tak can ngarti. Tapi di omongan kitu teh anggar we Nyi Sunia mah ngadon ngahulang. Sanaya nyarita deui. Hiji-hijina anu sakirana bisa malikeun deui ajen diri Nyi Rodiah teh. Mun manehna dikawinkeun, cenah. Dikawinkeun ka saha? Jeung naha aya lalaki anu sakirana bakal daek ngawin awewe anu kahormatanna geus beak digadabah deungeun. Omong Nyi Sunia cangcaya. Ulah ngalecehkeun ajen diri Nyi Rodiah. Ari kangaranan bogoh mah moal kahalangan rumeh naon. Omong sanaya. Nya. Nah saha atuh lalaki anu bogoheun ka si Nyai? Omong Nyi Sunia masih keneh cangcaya. Har. Kapan ku sia oge kabireungeuh? Yen siaksa anakna tua kampung soma teh sakitu masketna ka si Nyai. Ceuk sanaya ngayakinkeun. Ngadenge sanaya make nyabit-nyabit ngaran Ki Soma tua kampung Bantar Jati Girang Nyi Sunia ngabalieur pokna. Teu sudi najis teuing aing kudu bebesanan jeung eta mangkeluk mah. Cenah sorana manis siganu ijid pisan. Sanaya mah ngarti naon pangna Nyi Sunia ijideun teh. Manehna oge inget keneh yen Ki Soma teh kungsi rek maksa-maksa Nyi Sunia di kebon. Bejana eta tua kampung oge geus tibareto ngintip-ngintip Nyi Sunia sabab kacida bogoheunana. Nyai, amang oge apal yen Ki Soma teh bogoh ka Nyai. Tapi Nyai narah. Tah lamun budakna ku urang dijodokeun mah meureun manehna teh moal deuk ganggu deui ka Nyai. Omong sanaya ditempas ku Nyi Sunia. Tapi pan Ki Soma teh bilukna kakumpeni. Amang oge apal urang dieu mah geuleuheun ka jalma hianat kitu teh. Pokna teugeg nya bener. Tapi Ki Soma sabalad-balad teh ayeuna mah geus lunta. Cul naon malah anak pamajikan oge ditamelarkeun. Jadi mun yaksa dipulungin nantu teh maranehna tangtu puluneun dedeuketan atawa duduluran jeung urang. Omong sanaya maneh teu kendat-kendat mereka yakinan ka Nyi Sunia. Tapi sabalikna ari Nyi Sunia mah masih keneh cangcaya pokna oge. Nya kami nyaho ari siaksana bogoheun pisan ka si Rodiah teh. Tapi kami nyaho si Rodiah mah mending waeun pisan. Omong Nyi Sunia deui. Nya, tapi keun urang lelemu wae ku kami. Ngan kami ngerasa yakin si Nyai teh sigana mah bakal nurut kana kahayang urang ayeuna mah. Omong sanaya yakin pisan. Ari ku sanaya hantam diparak paku kayakinan mah Nyi Sunia oge henteu loba patalekan deui. Malah antukna katingali manehna ungguk-unggukan tanda satuju kana kahayang sanaya. Bab deui jempling salila-lila. Ceuk Nyi Sunia sanggeus rada lila ting harulang. Geus beres amang cacaritana teh. Omongna bari masih keneh tungkul. Har. Nah Nyai geus bosan cacarita jeung amang. Cenah. Lain kitu. Kami mah najan diajak cacarita nepi ka subuh oge moal burung kuat. Ngan anu aneh teh sakitu geus lila amang nyeroscos. Tapi naha atuh saeutik oge bet henteu cacarita perkara urang duaan. Omong Nyi Sunia nyaritana semu era. Sanaya melohok mata si meuteun. Perkara urang duaan. Cenah geus samara polah deui bae. Nya perkara urang duaan. Kumaha atuh? Ceuk Nyi Sunia semu era tapi tetap nalengteng. Nya, kumaha atunya? Omong sanaya semu bingung. Jadi amang teh karayang ka kami tehnya. Ceuk Nyi Sunia semu ngalengis. Hampura atuh, kami teh ambon sorangan. Cenah bari sajungjungeun ingkah ditepas. Dipegatan ku sanaya, "Is Nyai, ulah bakal ngajengkat eum." Cenah kituna teh bari ngenyang leungeun Nyi Sunia. "Nyai, piraku Nyai teh teu daek surti bae. Kapan akang teh amang teh mika geget ka Nyai. Geura turih ieu dada amang. Mun mah bisa diilikan ka geget amang ka Nyai teh geus ti
omong sanaya nyarita teh teh diteruskeun tadi nama rek nyaritayan kacinta jeung Duryatna ka Nyi Sunia teh geus dibareto geus dikerja jaka kene ngan eta omongan teh dicandet da piraku kudu dituluykeun mah. Tapi nyaho sanaya neruskeun omongan teh malah jadi kapanasaran keur Nyi Sunia mah. Geus naon amang geus naon cenah. Nya geus pahetin hate yen amang teh moal deuk ingkah deui ti dieu rek kitu rek ieu rek dipikarasep jeung dipikangewa bakal tetep cicing di ieu tempat. Tembal sanaya maneh babari pisan nyalenggorkeun omonganna teh. Ari sanaya geus cacarita kitu mah Nyi Sunia oge bangun nu sugema malah maneh teu asa-asa deui ngekeuweuk leungeun sanaya teh ceuk Nyi Sunia. Nuhun atuh amang ari amang geus milih kacindekan kitu mah. Meureun si Rodiah teh beuki regreg bae da ayeuna mah manehna teh nyaan asa ngabogaan bapa cenah. Sanaya mah ngadenge eta omongan teh hatena rada nyeredet peurih. Mun inget saha bapana Nyi Rodiah mungguh matak pika nyeri hateun. Da kumaha bae oge manehna mah nganggap yen Sunjaya teh lain jalma bener. Manehna keukeuh yakin yen jadi ulon-ulon nepikeun ka sanaya dipikangewa tu ka kiwari teh alatan reka perdaya jalma nu ngaranna Sunjaya teh. Aing mah nyaho pisan anu harita rek nyagadabah Nyi Sunia teh nya manehna pisan. Ngan ku kapinteran si Sunjaya eta kasalahan teh ditudingkeun ka aing. Mun nyaho kajadian nu sabenerna meureun boh Nyi Sunia boh anakna pasti bakal eraheun ku aing. Heueuh. Tapi saha atuh anu bisa nerangkeun kajadian anu sabenerna? Eueuh da lamun anu nyaritana ukur aing sorangan. Moal aya nu rek percaya. Ceuk nyarita sanaya nyarita dina jero hatena. Sanggeus rada lila ting harulang deui pok Nyi Sunia nyarita. Kahayang kami mah amang teh gewat bebeja kaki Oja. Sanajan kumaha bae oge Ki Oja teh ayeuna mah geus dianggep kolot kami sorangan. Manehna kudu dipenta Pak Idina ku urang duaan. Kumaha amang satuju? Cenah manis semu ogo nyaritana teh. Puguh we satuju. Tembal sanaya. Amang kudu balaka. Saha ngaran? Ceuk Nyi Sunia ngalendotan tak-tak sanaya. Pikeun kadua kalina Nyi Sunia negeskeun yen ayeuna mah cenah sanaya teh geus waktuna balaka ngeunaan ka sang tukangna. Kamari-kamari mah kami teh asa-asa kene. Nu matak amang tara loba carita ngeunaan riwayat hirup teh. Kami mah ngajudi meureun ku amangna masih keneh aya hal-hal anu teu perlu dibejakeun ka batur. Tapi ari ayeuna mah meureun beda deui. Omong Nyi Sunia bari neuteub leleb ka sanaya. Sanajan nya tacan resmi ngahiji. Tapi kapan boh amang boh kami geus sarua pada maheutkeun janji. Yen urang duaan teh bakal hirup babarengan. Atuh ari kangaranan ka pamajikan mah piraku amang masih nenden Rusia. Lamun mah eta Rusia teh ulah dikanyahokeun ku deungeun piraku ku pamajikan masih keneh henteu percaya. Tur angger nganggep deungeun-deungeun. Ceuk Nyi Sunia deui. Nyaritana mah biasa-biasa bae tapi ari kadengen aku sanaya mah mangrupa hiji kahayang atawa hiji putusan anu kacida berat napikeun dilaksanakeunana. Ceuk sanaya dina jero hatena. Hal ieu anu ku aing dipihariwang pisan teh. Hayang dideukeutan jeung Nyi Sunia tapi embung kanyahoan saha aing sabenerna. Nyai hampura aing teh bisa nyubadanan ka hayang sia. Bener salaki pamajikan teh kudu sarusia, tapi dina urusan ieu mah meureun Rusia aing teh moal bisa katarima ku sia. Pokna malah mun eusi hate sanaya kadange ku Nyi Sunia mah eta eusi hate teh bakal karasa lungas lengis men tadi pikarunya. Lumengis sote dina jero hatena dari dina bibir mah sanaya teh kadange biasa. Pokna ge urusan kitu mah atuh gampil. Keun we engke ari nyalse. Kami bakal ngadongeng perkara riwayat kami. Dan meureun sadaya oge kudu apal. Saha kami urang mana jeung turunan saha. Tangtu eta sakabeh teh bakal dipedar. Tapi engke we eta mah ari nyalse. Cenah ungguk-unggukan jeung bangun ararenteng nyaritana teh.
Nyusunia netep ngagelenyu atuh sanaya oge malik netep bari sarua ngagelenyu. Gelenyu palsu dari hatena mas cerik ngebang ini. Kusabab geus pahit, geus pahet maksud teh jeung Nyusunia yen rek ngadu-ngadu yaksa jeung Nyi Rodiah atuh isukna isuk-isuk teh sanaya mah nganjung bae muru imah tua kampung Soma. Ulah dedeupeunnya kamera nyolongok jaksa sabab eta budak teh kamari banting tulang ngabela kaselamatan Nyi Rodiah. Mudah manehna mah tacantang tu Nyi Rodiah katulungan di jero guha teh. Ceuk sanaya nyaritakan Nyusunia nu keur ninyuh wedang jahe. Sanaya teh ngahaja nyaritana rada bedah supaya kadengeun ku Nyi Rodiah. Ceuk sanaya dina jero hatena. Piraku Nyi Rodiah angger cicip ka yaksa ari nyaho ka bela yaksa sakitu gedena mah. Pokna bari netep ka kamar Nyi Rodiah. Yaksa teh tulang igana tatu deui teh. Kamari tadi babuk ku jalma jahat teh nyai. Ceuk sanaya deui negeskeun kabelana yaksa ka Nyi Rodiah. Henteu dihaminan ku Nyusunia mah da meureun keur pak-pak nguruskeun dahareun. Malah tibatan ngahaminan perkara yaksa mah Nyusunia teh ngadon nyodorkeun opieun. Sok atuh amang menigi memuluk heula. Disimulangna kasorean. Omong Nyusunia ngasongkeun bubuy sampeun masih keneh ngebul. Sanaya teu talangke ngopi keur manehna mah sakur naon bae nu diasongkeun ku Nyusunia teh teu waleh disanggap teu waleh ditarimakeun. Meureun lain dumeh ajen barangna tapi kawening anu nyangkaruk dina hate Nyusunia anu mawa bungah keur sanaya tah. Sabot sanaya cacaleuhakan ngopi sampeun Nyusunia emah cacarita ngeunaan Nyi Rodiah. Bener nama ulah wakal rusuhan kieu atuh amang. Keun bae heula urang tungguan cageurna si Nyai. Cek Nyusunia bari milihan kulit sampe anu rada geheng. Geus kitu dipisahkeun diwadahan kana daun cau. Ih, nya tutang tue ulah gurung gurusuh, tembal sanaya. Tapi panari ngelalanyahan mah kudu teh ayeuna. Kaasup ka yaksa oge. Sarua we sifat nama ukurek ngalalanya. Talung-talung datangna ulah ngadadak eta beja teh. Omongna deui. Nyusunia unggek tanda satuju. Malah mah samemeh maranehna prung oge. Nya kudu urang heula meureun cenah. Nyaritana bari tungkul jeung seuri keom. Geus kitu mah ngeluh lir bueuk menang mabuk. Naon urang heula teh Nyai? Omong sanaya ngabanyolan. Ngadenge sanaya siga pura-pura teu ngarti ngan jeletot bae leungeun Nyusunia teh nyiwit ping-ping sanaya. Atoh jeung nalangsa pagaliwota dina diri sanaya. Atoh na teteh legening Nyusunia teh bogoheun pisan ka manehna ari nalangsana heueuh mun geus inget kana masalahna teh. Ceuk geurentes hate sanaya. Bejakeun kitu yen aing teh sabenerna mah sanaya teh pokna ngahulang. Tapi kakara oge hatena nyarita kitu geus ngeng diucapan Ki Oja nong toreng deui cenah. Urang dieu mah geuleuheun pisan ka mangkeluk nu ngaranna sanaya teh. Tah, si Nyusunia mah tuka ayeuna malah geus muleun pisan ngadenge eta ngaran teh. Omong Ki Oja sawatara waktu ka tukang. Peurih hate sanaya teh hari geus inget kana ieu kanyataan mah. Pikeun nyeuhkeun kasumpeg dina hatena sanaya pura-pura teurap. Meni seueuh Nyai. Amang mah nya ari ngopi teh sok omokahan kieu. Can seueuh mah can eureun. Omongna bari nyurungkeun piring taneuh sina ngajauhan ti manehna. Masing sampe saritakan beak sakebon oge pek teh teuing. Da anu melakna oge amang-amang keneh, cek Nyusunia bari seri ngagelenyu. Kempotna pipi Nyusunia ari keur ngagelenyu jero 18 taun teh keur dina nya ukur aya dina panenenganana. Tapi ari ayeuna mah nembrak aya di hareupeunana. Tapi aya ku helo kabungahna teh kacampuran ku kana langsa. Pikeun micieun kakaweur dina hatena jeung bae sanaya teh jung bae sanaya teh cengkat terus amitan rek muru imah yaksa. Kasugi pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, ana datang ka imah yaksa kasampak indung-indungna teh keur arameunye nya
ditepas bangun anu teu parurun hirup. Nu mata kudu disebut 2 kali nyaeta indung-indungna teh kusabab kapan yaksa mah indungna teh boga 4. Indung tegesna saurang, indung terena tiluan kabehanana oge disaimahkeun. Kisoma teh abang tua kampung anu berat beunghar ku pakaya. Boga pamajikan oge kolu saopat-opat malah sigana mah masih keneh tetep rampus da buktina ge masih keneh ngahelaran nyisunia. Untungna bae nyisunia mah narah sapajodogan jeung teu kabita ku harta. Leuwih untungna deui teh eta kisoma teh ayeuna make abur-aburan da keukeuh bilu ka kompeni sieun ku Rahayat. Ari milih gabung jeung pajuang sieun ku kompeni deui. Boa-boa eta para pamajikan kisoma muruku sunu teh dumeh ditinggalkeun ku salakina. Ceuk sanaya jero hatena. Nah abad boga sangkaan kitu. Boa meureun bingung so teh dumeh yaksa keur gering. Omongna deui jero hatena keneh. Ari geus kitu mikirna mah sanaya teh pok uluk salam nyampeurkeun anu keur muruku sunu. Sampurasun nun, ceuk sanaya. Tapi sakitu sorana rada dibedaskeun teh ku pribumi anu keur ngadaraweuh mah mani bangun anu teu kadengeun. Atuh pikeun kadua kalina sanaya geus uluk salam deui lir anu menta jawaban. Sampurasun nun, cenah. Angger teu dijarawab. Ari geus kitu mah sanaya teh ngarti yen memang nya uluk salamna teh moal dijawab ku pribumi. Meneting jaran tulir anu keur leungiteun lelembutan. Boa mah den yaksa anu tatu kamar ieu teh meureun nya. Pokna neuteup kasaban awewe anu opatan. Ditalek sarupa kitu batan daek ngajawab mah kabehanan oge ngadonting jelebris jeung ting balieur. Malah saurang mah kolo ku mecrot nyidu. Ningali bubudian pribumi meni sakitu haseumna sanaya rada kasigeung hatena. Da yakin pisan atuh jubras-jebrisna teh dumeh ningali sanaya ngurunyung ka eta tempat. Keke. Aya naon ieu teh? Wuri-wuri kami datang sararea meneting jelebris kieu. Pokna masih keneh neuteup kasaban jalma. Tembal nu saurang. Da aing mah geus di mangkukna keneh. Geus di mangkukna deuleu kieuna oge? Cenah Cumidu. Baruk kacipta teuing atuh cangkeulna ti mangkukna bak ketut bae teh. Sanaya anggur ngaheureyan ningali batur-batur ambek teh. Anu ngabalukarkeun kami rarungsing kieu teh. Sia jangjang edan. Indung teges yaksanya campah. Har. Nah bet nyalahkeun ka kami. Sanaya molotot heran. Sia geus ngusir-ngusir salaki kami. Salaki aing teh ieu lembur balukarna. Nasib aing jadi kalunta-lunta kieu. Omong indungna yaksa maneka tingali cecebeun pisan ka sanaya. Nah pangkat naon atuh kami teh? Kisoma mah tua kampung pamimpin ieu lembur. Menak deui. Ari kami mah teh cacah-cacah acan. Jadi asa mustahil menak diusir ku cacah. Biasana oge anu kajadian masa balikna lin. Tembal sanaya handap asor tapi eusina mah mapahek batur. Ulah loba bulat pelit nyarita. Tapi nu eces mah buri-buri pasi ajeng sia salaki aing mabur. Jadi kuku mah bae oge sia nu kudu tanggung jawab mah. Omong indungna yaksa angger nyeuneu. Ari maruna nu tiluan mah gawena teh ukur ungguk-unggeukan. Pantesna teh panuju pisan sanaya dicacampah teh. Sabut kitu torojol yaksa teh jero imah leumpangna nguyungkung siga anu beurateun nuhun babawaan. Sanaya apaleun tangtu yaksa teh ripuheun alatan tatu dina igana teh. Ningali yaksa rumanggieung malah siga rek labuh sanaya mah geuat ngajeleng geus kitu mah awak yaksa teh disangke. Ambu, urusan bapa lunta di lembur mentong nyalahkeun batur. Sabab baru salah mahnya bapa sorangan. Omong yaksa sorana eungap jeung haros-hos. Nah make bapa sia disalahkeun. Salah naon bapa sia ku urang lembur? Omong indungna ngadilak ka yaksa. Kasalahan bapak ka urang lembur teh moal mah sapoe mun ditek-tek jeung dipapai mah. Loba pisan. Bapak teh geus loba ngaraheutan hate urang lembur, ceuk yaksa. Ngaraheutan kumaha deuleu? Omong indungna panasaran. Bapak teh geus makayakeun urang dina ladang nyeusup ka sang urang lembur. Tanaga urang lembur teh peres diseusup. Tapi kauntungan anak ngadon di basilat ku bapak.
Geus kitu dipake senang-senang ku urang, dipake hirup medah-meduh. Udar eta pakaian saten buatan negeri Campa teh. Tuh, gulungan deui alketip buatan negeri Parasit teh. Eta sakabeh kemewahan teh sebenarnya mah anu rahaya teh ambu. Ambu mah teh boga naon. Ambu mah ukur ngagunakeun pakaian anu lain hakna teh. Tembal yaksa mani beak bersih nyaritana teh. Pikeun sakedapar mah indungna teh hareugeun. Ku teu nyangka meureun anak tunggalna anu hirupna di Wawoy teh bet kitu jadina. Yaksa, eling sia teh. Sia diwarah ku saha eta? Ngomong indungna bari ngareret ka sanaya. Yaksa, wuri-wuri cacampuran jeung eta mangkeluk. Sia geus boga pamadegan anu sarupa kitu. Bapa sorangan dilelece ayeuna oge nu jadi indung dicacampah sia. Cek indungna mani rep geuneuk rai pias nyaritana teh. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula radaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu deui enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.